Ciri bukti anu mandiri, niat suci ngamumule seni tradisi, dipiara dipulasara, sangkan seni Sunda henteu palastra. Mawa kahayang gandang tandes, ngeyoban seni budaya Sunda. Mayang gandes Magelaran, mayang gandes Magelaran, mintonkeun kabudayaan, naon rupi kasenian, warisan karuhun urang, tarik klasik jaipongan, kakawihan tetembangan, di pasir Wanda anyar, luyu jeung majuna zaman, arek saha nu miara ngamule mulasara, lamun teu dipirosea seni Sunda teh palastra. Mayang gandes, mayang gandes, nya di dieu tempat urang mulasara seni Sunda.